Asum, hati nu ada kan. Kok. Asum. Rokok apa? Gak dia dah cicing wae mah. Dah jamu tadi arak asum. Pusing kok. Pusing. Boy. Yo. Yo. Ngopi. Nah, kopi nak. Santai ngopi mang kan transfer. Nah, aku kopi ya. Santai. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Udah nggak rokok. Jambu tuh bagi-bagi. Nang halat dia, yang kan nunggu jambu itu tadi ge. Ya lebet aja jambu nak. Hah? Lebet. Alhamdulillah, kalau tiketnya. Kok lu korek tuh ya? Mau enggak? Mana? Tuh. Itu dirinya. Bak kasus aja namanya males. Abe naon maksudna teh? Abe tong anu nyoko. Jadi penggilaan dah. Tah karena kumaha? Kajen teh minjemnya. Juga rokok. Bisingan ke mayar ke. Parah teh. Ini siapa dia asupkan deui. Aku main main beureun. Ayo korek. Ai pan minjem tadi ke, pan naik Aing nginjem rokok nanti. Lo kok dipinjam kumaha pan ngaminjem ge bisa balikeun deui. Coba deh. Ayang. Koreknya dia keun. Coba lam nau korek kumaha? Hirup mah. Hirup. Mana coba nyawain ayo. Coba ayo hirup mah atau rokok. Hirup. Kumaha cara? Odong tungguan urang jampe heula. Tuh, greng, ada greng. Ada. Ayo budak. Ada. Kena ya orang bisa bucuk greng. Ya. Cungkring. Parah. Bedong lah. Hai, kenalan. Emang Roy nih? Mang Roy. Ngan wau nanti. Kan pernah ngagali sumur bareng. Oh enggak. Sama inget deh. Bola aku doang ngagali sumur nah. Urang di kali sumur. Berapa meter? baik tang ngegero urang. Hah? Jam kok. Ah, kita korek itu gak korek kurang lalu nyita naik lu kasus koreknya nama. Tak kitu pupu. Parah pan. Eta boga perintah teh. Melihat tuh. Nah orang tadi beli rokok tuh mah. Melihat tuh rokok na tuh kudu pusing. Aing ge usaha sumur. Kajero oge ngagalian eta. Jam berhasil nama? Ya tuh. Ya lo ya bukti. Dia merain ngeunang rokok ieu. Ada nang. Harus sore-sore rasa teh ngarasa. Ini siapa? Karabi kita naik. Meuli atuh. Da mana yang buka korek jeung naon nu rokokan. Aing main bola di dia. Kemarin main futsal di Batu Langkop. Dak, woi. Sana daek meuli yuk. Ke warung, sana daek ke warung. Ayo, ada. Ya, ngulikeun ya. Mau kenal? Jam geus mareup. Main bola tadi dia. Meuli naon? Meuli rokok. Kok Jeung cemilan ya. Ayo geus. rokok naon? Hah? Rokok naon? Rokok Samsung. Ganas amat mang meuli rokok di. Dendam we. Teu atuh urang atuh hayang nyaho we. Bedak ayeuna kumaha? Urang memang jam saking ngarokok wae mang. Ngeunah teh aura Sabar mah urang ge. Jam saking ngarokok bari ngopi teh ya. Mana rokona? Itu keudeuh ge datang. Nah, tadi datang lah tadi tadi parah. Nah, ganas tuh. Aing ngadenge si Opik balik cenah ieu. Rek balik. Oh, peminggu ya nah. Oh. Tungguan coba kedengan. Isi orang minta kopi. Tuh datang tuh. Tarik balik Bang. Wih, kerak balik tadi nabis tuh. Maaf ya tadi Masli. Oh. Assalamualaikum. Wih, kerak balik gawe depan aja. Siap Kang? Alhamdulillah. Kerak Diam. Sehat. Ini Bang ya? Sehat. Sarehat pas. Nyanut. Siap. Aduh. Kerak balik ya. Kerak balik langsung. Nah, aku acik. Perang sana marmot mer. Naik. Nah, Pura ya Kang. Aduh, ya Allah. Cai lah itu. Ya, jeung lama. ayo ngarin mah. Serius amat videonya Kang. Mang Opik, awas Mang Opik. Oh, tarik balik keur beta. Sios. Atuh warung nyata Panggil di beres jalan. aja. Atuh awek. Yuk di eta. Areal Nuhun, emang. diuk. Ya, angkot cenah. Tuh, Ayo, nuhun, Mang. yuk. Ya Allah. Ada kesemet, Mang.
Tuh nah, apa? Ada orang aja Kak. Nah, aja orang atuh miskin mau tuh kapalah. Saya rokok enak mana? Rokoknya esak gitu, Mang. Ih, Orang gerak beli rokok tadi, Mang, ya. pas tengah arti. Tuh, Mang, tuh. Tuh. Obat, Mang. Ini bener kuningan. Korek ngage obat tuh ya tilu. Mantap ya. Terus yeun gitu korek kita leuwit. Orang Ai korek mah tuh kurang barang mah ting. nyari nulan. Mau pergi sih mana? Tadi Mang geus sholat nulan tadi mah. Saan mah? Emang iya di minum ya? Ayo, Anak namang acong tadi. orang macong. Heeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nyarolatkeun. Itu. Nyolat kunang ceban ya. Emang biasa lah duit. Ya sangat 25. Wah, Kumpura. Woi, maksudna naon 25. Udah. Emang gawe naon? Atuh guys, mana mulai emang penting menang duit. Eta salah waktu sebulan ge gawe naon? Nyolatkeun sih. Nyolatkeun. Gimana Nah, mana? tinggal nyolat. Bingung ya. bahan maksudna menang ceban biasanya 25 kumaha maksudna? Berarti aya hitungan berarti usaha. Biasa nama 25 tapi kadang-kadang menang jadi ceban. Ini aneh. Parah. Turut tadi usaha dia. Nolak. Mana ini motor ya gitu sih. Yang penting mahal. Halal bagus. Ngadoakeun Niatnan jore. Ini ngalah duit. Tanyakeun tah ka Ustad. Kumaha hadisna, Ustad? Hadisna. Masalah hadis mah kieu panjang sih tah mah. Bang, ngarokok ya. Siap. Yang ai niat gitu mah tuh dosa teu meunang. Niat ngalah duit mah heuh. Niat duit mah. Yang penting mah niat karena Allah. Denge Sama. Denge mah. Niat ngelakin dulu sahanya bingung aja. Mah yang penting mah ngerokok lah. Sih bebas aja orang ngerokok. Ngerokok tapi nanti ata ulah gitu. Jore teuing eta niatna. Boleh Pak Ustad. Kumaha ieu? Gawe kumaha? Ai gawe mah di pabrik uyah. Prik we kumaha? Ih, pabrik uyah anu diaduk-aduk cai laut dipoekeun. Aya bingung mah. Aneh kok. Ngerokok mah. Emang selain pabrik ya kan? Itu. Ih, pan urang gaweuna di dinya cuma. Jadi namun nolakkeun mah eta sampingan. Nolakkeun di sampingan. Sampingan tuh lumayan kadang-kadang 20 gocap. Aing nyeun. Aya bingung. Uyah kumaha maksudnya itu ya? Ih, cai dipoekeun mah. Nyata yang dipoekeun bisa jadi garing gitu. Ih, mamang teu nyaho sih. Makan aja we gerak ih. Bingung aing. Oh iya. Mang itu nacing. Teu. Mang. Daripada nganggur mendingan gawe di pabrik uyah mah. Kurang sabarna mah. Hayang gawe keluar. Nanti dijinan, di rodoan. Urang ieu teh ya nan Daripada di imah teh ngarit wae mang bo. eta kitu. Dan bede. Kan lumayan mang mun aya nu nyolak nu mau kitu kan teu. Ai aya mau tah urang ge. Kuli baris wae. Aya bingung ngalakin lumayan. Mirip. Ieu mah Sampingan mang eta bu. Tapi bagi mah ceban ge. Jadi di mana tadi? Biasa 25. Biasa 25. Atuh maksudna teh Monya teuing kudu di traktor wae 25. Tuh mang milik apa sih tuh mang? Atuh taman niatna lain ieu tuh jore eta niatna. Itu mah yang penting orang menang gitu lah. Yang penting mah Enggak kita ikhlas bener nenek kita biasa mau tengah kamu deui wae duit. nya. Betul. Kemana mak? Parah. Betul, balik ini lu betul mah tuh rumah sakit itu. Jeksi. aku nih obat mang. Ayo bodrek ya. Berani. Urang terang minum obat pahit. Supaya itu obat mah. Lagi kaca ieu nya kena. Wes. Cuman mang. Kade mang. Emang kebetulan terbalik ya? Terbalik. Kade. Wah, cing mah. Rokoknya parah. Ih, ngarokok mang ngarokok. Parah. Tapi korek naon cu. Korek. Ih, korek aing mah. Kamaran ayo. Setan. Mangroyakin aja. Kumangroyanya. Setan. Ini betul salawena. Parah santa di aya obat korek teh. Aduh, langkakannya. Kan ngomong korek mah enggak lari ya korek duit. Duit nyolakkeun eta he, meuli aing. Itu jual lagi di. Tahu lo. Gigi aing mandang setan. Kemana yang dapat teh? Korek lo bana yeuh. Rokok nul. Wah, kok ditipuan orang.
Coba ke orang tangan deh. Wes Mang, telepon. Ya. Telepon. Tangan deh. Wes Mang. Tuh man eta Mang Eko. Kumahakeun aya jadina. Atuh urang ka PRT lah. Ayo siap kumaha. Iya, masalah ieu nyolong main lah nyolong korek ki. Oh, tadi urang ge asal-asalna korek teh opat bieu teh. Atuh kebiasaan mah temang nya. Terus memang kebiasaan gitu lah. Kumaha? Atuh kudu dilaporkeun eta mah ke PRT. Atuh bener lah eta mah. Diraha ya. Berangkat lah. Berangkat siap. Ada ketinggalan ya. Aduh. Kacau nya Mang Eko ah. Aduh. Ada kebiasaan. Mang Eko itu berdebah emang lagi. Yang kayak mana? Ayo tuh dah. Biar lah. Orang ngomong ke, orang ngomong ke. Tuh, kacau. Mang Maya. Kebeneran ya. Makasih Ger. Iya. Mang Eko nyolong korek. Nyolong korek tepung obat. Coba koreknya tuh. Terus kumaha urusan? Urang Cangkeun lah deh. siap deh. Di mana? Mas Ana. Iya. Hukum ya. Ayo cangkeun. Berdebah lagi. Kebiasaan teh. Untung ngapanggil. Lumayan aing ieu. Sapoe korek opat teh meureun. Kamari doang ieu aing aduh. Menang 3 sulit lah. Aing tareangkeun mah ya kira-kira. Wis lah. Lumayan lah. Rokok doangnya tinggalin. Assalamualaikum. Nah, ieu Mang Roy ieu. Tuh, pedong di. Bang Eko. Aduh, Nah, ini betul nih, Bi. Aduh. Mana wae tadi urang nungguan di ditu. Kumaha cenah? Nah, Iya, baru dah. Masalah cenah. Jalanan. Eta memang ngabunyiikeun naon eta? Mang, pang bohong Mang, dosa bohong Mamang. Nyoto hadis Mang di. Mau RT ka dieu, sing laporkeun mah. Orangnya di beuteung Mang tadi. Eta ngadenge korek kamarana cenah nu budak. Korek, urang tadi balik gawe, korek eta. Tilu. Korek gimana? Lu sok waduh baru aing pelanggaran korek. Kan bisa sah. Coba atuh eta panulain urang doang urang. Urang teh mah we hiji korek. Cina sumpah we Mang kitu mah manehna. Coba. Ulah sumpah tuh Mang. Lain eta korek teh pan teman hidup rokok maksudna. Kumaha ieu? Rokok urang pan ketinggalan tukeran jeung rokok. Bohong. Bohong kumaha Mang? Urang eta baengkeun nya. Nyolatkeun Mang biasana 25 jadi ceban beukeun korek urang. Aja. Korek leungit teh aya bingung. Sia make nya sok jokot, Bang. Maksudna teh tadi teh eta kamar mandi. Teu balik-balik masalah teh korek eueuh. Bener Mang tadi Mam nyari beuteung Ini asli. masalah bisa panjang, Mang. Soal PRT. Jagoan urang. Aduh Pak RT. Jujur nama coba bener teh nyokot Mang. Misalkan korek ayahnya bagikeun ku urang ya, misalkan ya. Oh, Mang lain kurang. Wah, enggak bohong Mang lah. Benernya bener. Gus rentan ieu korek anu Cik aja naon. Orang nyolong korek lieur. Kayawan sia. Kayak pan geus puguh kok. Sia kayak buktian ini nyolong. Tadi beuteung balik korek leungit teh. Rokok urang mana Mang? Ayo rokok bet. Rokok beres sampai tuh jelema. Yang penting mah korek ya, Mang. Korek euy. Oke. Aduh, geus mah aya geus terpojok ieu Mang ya. Kumaha carana ya? Ngaku lah. Ayo nama. Aku baraha eta korek dirinya. Aya gini. Nah, bedebah Mang make yuk. Tuh. Berkurang yuk. Ini korek urang, korek uber bukan korek. Urang eta kita di pada urang mawa hiji Geus atuh. nyokot meureun. Mau hiji tadi. Gini mana? Korek tai. Korek hiji, korek saha ieu kabeh. Bedebah yuk. Mau ngopi mah bara, bingung ngomong arek dibagikeun cenahna ya kan. Ji ewang urang. Bang kita. Nah. Itu ya. Nah. Marah itu bukan koreknya. Ya mbak. Itu tokai sekali itu. Oh, orang itu. Pino kene tuh. Coba bisa cekres dah. Tuh.
Itu. Oh, Coba. Ayo kemanggis ya temoga. Kali itu. Alam, tah ieu hukuman teh Mang Eko Jadi jadi langge nu gawe nyolatkeun. lumayan Aya. percobaan atau 25 ge. Ya, ayo nomor. Orangnya kurang kurang. KB. Aya mah dimaafkeun lah, aya mah. Berdebah mana kita di. Nah, itu kan rokok mah. Korek teh boga rokok teh boga. Bisa tinggalin dah. Pusing. Kurang tuh mau bedog sih emang dah. Sama nelan Eko dah biar saleh. Pura-pura. Orang salek ngaralongo ka dieu. Ah, jancok. Benang lis ya. Asana aing tadi balanja meuli rokok, meuli cai, kuaci, korek mawa hiji, ayeuna kunaon jadi teu mawa hiji acan aing. Apes bae aing aduh. Ampun aing barudak mau dibalaturan kadang-kadang aing keluar ini. Pak RT segala ka imah dia. Nasib.